Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang barudak? Mugia urang aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina video anu panganyarna dina raraga neangan elmu. Ayeuna urang belajar ngeunaan maca bacaan ngeunaan bulan puasa bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga anu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta anu kahiji maca bacaan ngeunaan kahirupan di bulan puasa. Anu kadua ngajawab jeung nyaritakeun deui eusi carita bacaan. Ieu di handap aya bacaan ngeunaan bulan puasa. Anu judulna nyaeta bulan puasa. Di palemburan bulan puasa teh bulan nu pangrame-ramena. Ari sore sanggeus baruka kolot-kolot daratang ka masjid. Taraweh barudak oge rea nu daratang marilu jeung bapakna. Gopar mah unggal peuting ka masjidna, tapi manehna mah lain rek milu salat. Rek ulin bae jeung barudak nu sejena. Rajieun oge manehna nurutan salat ka waskolot ngan kucuwas-kucuwis jeung jungkal-jungkel henteu uni bae. Ari lebah salimna mah pangtarikna ngajeritna bari ditompokeun kana ceuli batur. Lamun geus bubar taraweh, breng deui barudak arulin di buruan masjid. Ari datang ka imahna sabada taraweh. Gopar buru-buru sare lantaran sieun kabeurangan saur. Unggal janari Gopar tanghi pisan. Malah sakapeung mah indungna sok dihudangkeun ku manehna sina buru-buru masak keur saur. Wanci bedug dek deui dahar. Pokna teh saur tengah poe. Ari sore waktu kolotna baruka puasa. Gopar nu pangheulana nyang hareupan dahareun. Buka ponyona da saurna pangmindengna. Sabada salat magrib, Bapa Gopar ka masjid. Si Gopar mah salawasna tara tinggaleun milu. Petakna di masjid nya cara nu ka tukang-tukang bae. Gopar tamat sabulan puasana. 30 poe nepi ka lebaran. Da kuduna dimaklum lantaran Gopar mah budak keneh teu wajib kudu puasa. Kamus alit. Baruka hartina membatalkan puasa. Dihudangkeun hartina dibangunkan. Ditompokkeun hartina didekatkan. Kabeurangan hartina kasiangan. Masjid hartina masjid. Mindeng hartina sering. Kucuwas-kucuwis hartina berbisik-bisik. Nurutan hartina meniru. Salawasna hartina selalu. Sejen hartina lain. Tinggaleun hartina tertinggal. Pangmindengna hartina paling sering. Pangponyona hartina paling nikmat. Pancen hideup. Jawab pananya ieu dihandap kalawan bener. Anu kadua, saha anu unggal peuting gigit tapi ngan ukur ulin hungkul teh. Anu katilu, naon anu dipigawe barudak lamun beres bubaran taraweh. Anu kaopat, unggal naon Gopar hudang tangihan pisan. Anu kalima, naon anu dipigawe Gopar sanggeus beres saur jeung waktu buka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten bilih aya kalepatan, mugia aya mangfaatna.
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.